Cekit. Kuces, kuces. Alah, saya itu nu ngagoler. Ngagoler alah. Nang kerak bengkang. Asa apa itu jalamina teh? Siga tukang ojek teh ya. Alah, untungnya orang eureun di dieu. Urang sampeurkeun ah. Mana tukang ojek teh nya? Kunaon ngagoler? Ah, sia buat ting mabok ieu mah. Yakin mabok double Y ieu mah nya. Atawa eksimar. Ah, kacau. Nyaho ieu teh rek lebaran, kaleka mabok. Ayo we mabok. Narkoba. Oh, ieu mah cigana ngahakanan eta obat keras. Duka teh sabaraha tabletna mah. Ah, tinggal waosna ge. Kuat karanga eta yang gitu Gusti nu Agung. Tara gosok gigi sigana teh. Ari luhur aya, handap teu aya. Aneh. Alah, Gusti. Ciga nu ngaca ieu deui. Teu sadar sigana teh. Overdosis double Y sareng eksimar. Meureun kitu. Da ku ayeuna mah atuh mah seueur geuning anu nuangan we double Y sareng eksimar. Padahal pan obat keras. Terang teh obat keras. Obat nu bahaya kangge organ-organ tubuh. Da engke upami ieu nya tukang ojek nuangna 100 tablet. Ah, tara temen eta panas beuteungna teh ekstrim pisan. Bakal segala gararing, bau jantung, bau lambung, bau usus. Ah, tuh gaplong, matana teh terus bolotot, teu ngiceup-ngiceup. Alah, pananganna oge kuat kagaring, dehidrasi, kurang cairan. Tah eta seueur wae nuang obat-obatan teh. Overdosis seueur teuing. Sanes sae kalaka garing, rusak kana anggota badan. Alah, itu rambutna oge kuat kabulauk kitu. Sigana kabakar. Sia otakna seueur nu reksak. Seueur teuing nuang obat keras. Marukana sae panginten. Da si kegara tinggal. Hei, udang euy, udang. Hei. Tuh da teu gugah-gugah, teu sadar. Ieu mah kedah laporan we ka RW atau ke RT me dicandak ka UGD. Angke dikuras, sugan tiasa kakuras. Soalna pan reaksi obat keras lami tiasa mangbulan-bulan. Ah, kacau ieu mah yeuh. Batur lebaran hayang sehat, ieu hayang ngalengerep. Ampun. Ah, kudu engal-engal ieu mah wartosan RT RW. Ah, urungkeun lah motorna. Kuces, kuces, kuces. Tat 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 tat.